ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti kiramil ajma'in syawlillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al muallifi al hadal kitabi khususon Syekh Abi Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani wa khususon Syekh Abdul Wahab Ibrahim Al-Zanjani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammasmul fa'ili jeung anapon ari isim fa'il, wal maf'uli jeung isim maf'ul, minas sulasiyil mujarrodi tina fi'il sulasi mujarrod, fal aksaru tah ari kalolobaanana eta ayyaji'a yen datang naon ismul fa'ili isim fa'il minhu tina itu sulasi mujarrad ala wajni fa'ilin netepan kana wajan fa'ilin. Taqulu ngucapkeun anjeun nasirun nasironi nasiruna nasirotun nasirotani nasirotu wa nawasiru kana lapad nasirun nasironi nasiruna nasirotun nasirotani nasirotu wa nawasiru. Wa ayyaji'a jeung yen datang naon ismul maf'uli isim maf'ul minhu tina sulasi mujarrad ala maf'ulin netepan kana wajan maf'ulin. Taqulu ngucapkeun anjeun mansurun kana lapad mansurun mansuroni mansuruna mansurotun mansurotani mansurotun. Wa taqulu jeung ngucapkeun anjeun mamrurun bihi kana lapad mamrurun bihi mamrurun bihima mamrurun bihim mamrurun biha mamrurun bihima mamrurun bihinna. Patusanni mangka nasniyahkeun anjeun watu jammi'u jeung ngajamakeun anjeun watu zakiru jeung ngamudakarkeun anjeun watu annisu jeung ngamuannaskeun anjeun ad-dhamira kana domirna pima dina perkara yuta'adda anu dimuta'adikeun ieu ma biharfil jarri ku huruf jar lismil maf'uli pikeun isim maf'ulna. Wa fa'ilun jeung ari wajan fa'ilun eta qad yaji'u terkadang datang itu wajan fa'ilun bimaknal fa'ili kalawan makna isim fa'il karrohimi saperti lapad arrohimi hartosna anu asih. Wa bimaknal maf'uli jeung kalawan makna isim maf'ul kal qotili saperti lapad al qotilu hartosna anu dibunuh. Wa ammama
jeung anapun ari perkara maksudna fiil madi. Zada anu leuwih ieu emak ala salasati kana 3 hurufna paddobitu mangka ari pelenggeranana atanapi patokanana pihi dina isim fa'il jeung isim maf'ul anta doa eta yen nyimpen anjeun neuneun fi mudhari'ihi dina fi'il mudorena mazada ala salasati al mima kana mim al madmumata anu didomahkeun maudhi'a harfil mudharaati tina tempat harap kamudoreanana wa tuksaru jeung dikasrohkeun naon ma huruf qabla akhirih samemeh tungtungna itu mazada ala salasati fil fa'ili dina isim fa'ilna wa tabtahu jeung matahkeun anjeun hu kana itu ma qabla akhirih fil maf'uli dina isim maf'ulna nahwu mukrimun ari conto saumpama lapad mukrimun hartosna anu ngamuliakeun wa mukromun jeung lapad mukromun hartosna anu dimuliakeun wa mudahrijun jeung lapad mudahrijun hartosna anu ngagorolongkeun wa mudahrojun jeung lapad mudahrojun hartosna anu digorolongkeun wa mustakhrijun jeung lapad mustakhrijun hartosna anu ngaluarkeun wa mustakhrojun jeung lapad mustakhrojun hartosna anu dikaluarkeun wa qad yastawi jeung terkadang akur fihi dina mazada ala salasati naon labdus mil fa'ili lapad isim fa'ilna wal maf'uli jeung lapad isim maf'ulna fi ba'dil mawadi'i dina sawareh pirang-pirang tempat ka muhabbun saperti lapad muhabbun hartosna saling mencintai atanapi saling mikat cinta wa mutahabbun jeung lapad mutahabbun hartosna saling pikat cinta wa mukhtarun jeung lapad mukhtarun hartosna anu memilih atanapi milih wa mudtorun jeung lapad mudtorun hartosna anu narima madarat wa mu'tadun jeung lapad mu'tadun hartosna anu nganggap atanapi narima ngitung atau memperhitungkan wa munsobun pihi jeung lapad munsobun pihi kalangkung wa munsobun jeung kana lapad munsobun hartosna anu ngocorkeun wa munsobun pihi jeung lapad munsobun pihi hartosna anu dikocoran wa munjabun jeung lapad munjabun hartosna anu ngajawab wa munjabun anhu jeung lapad munjabun anhu hartosna anu dijawab wa yakhtalifu jeung narima beda-beda naon at-taqdiru kira-kirana
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.